Halo, kumaha Mang Filos. Kami parantos ngumpulkeun sababaraha acara pikeun anjeun di dieuna warta Out Enggal sore ieu. Sareng abdi Muhammad Fadli. Jeung abdina kula Satri Haji, ayo urang kasukana bagian showtime. Rebo ieu simkuring bade ngundang ka Universitas Indonesia di Depok. Anu mangrupa pageran luhur anu pangalusna oga-oga prestasi anu terus naik. Nepi ka ranking pangalusna di Indonesia dumasar kana penilaian ranking lembaga di dunia. Lega urang nganalkeun suasana sareng fasilitas di pageran luhur Indonesia. Wilujeng enjing para permisa. Abdi via sarang Siva dinten ieu simkuring nuju di Universitas Indonesia Depok, salah sahiji kampus anu pangalusna di Indonesia. Di balik kaendahan sareng suasana anu asri UI oge ngagaduhan ikon-ikon menarik anu sering janten daya tarik. Boh keur murid boh nu datang. ayeuna kami bakal ngajak anjeun ningali 2 tempat favorit di UI, nyaeta Tasik Kenanga anu endah sareng perpustakaan pusat. Perpustakaan panggedena di Asia Tenggara. Ya, situ Kenanga. Iya, situ teh ayana di dekat Rektorat Universitas Indonesia. Sarta mangrupa salah sahiji tempat anu paling ikonik di kampus ieu. Suasanana tenang pisan, cocok pikeun bersantai, kuliah atawa ngan ngarasakan keindahan alam. Ampunten teh, tiasa ngenalkan diri heula. Nama abdi Ciwikro Cynthia. Oke, teteh jurusan naon sareng anjeun nuju semester sabaraha? Abdi di Fakultas Sistem Informasi Universitas Indonesia nuju semester hiji di dieu. Oke. Depi orang ngobrol sakedap, naon anu ngajadikeun anjeun resep sumping ka Tasik Kenanga? Atmosfer tenang jeung titis. Di mana wae tempat-tempat anu wajib didatangan nalika angkat UI? Perpustakaan jeung kantin perpustakaan. Sanggeus ngararasakeun Tasik Kenanga, urang indit ka Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Gedong megah ieu lain ukur tempat maca buku tapi oge jadi pusat kagiatan mahasiswa. Ti mimiti diajar babarengan nepi ka diskusi akademik. Iya, perpustakaan badak di hiji Universitas Indonesia. Eta anda pisan ya permisa. Hapunten teh, dupi anjeun ngenalkeun diri heula. Oh, naon jurusan teteh?
Abdi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia menuju semester 3 di dieu. Di mana teteh biasanya diajar? Di perpustakaan atau di kelas. Oke. Kumaha saur anjeun ngeunaan perpustakaan UI? Suasanana sae. Fasilitasna oge komplit buku-bukuna. Suasanana ngadukung diajar oge aya kantin dinten Sabtu anu tetep buka kanggo umum. Ya dah. Atur nuhun pisan pikeun waktos teteh. Hapunten Ibu, depi Ibu mengenalkan diri heula. Kami Ibu Siti Unasih, Ibu Siti Unasih. Sabaraha lami Ibu damel di dieu? Hampir 13 tahun. Ibu biasana ngabersihkeun wewengkon mana wae? Ngan sabundaran jalur Fakultas Vokasi. Naon pengalaman Ibu damel di dieu? Alhamdulillah susah senang mah. Resep ke jelema anu miceun runtak. Atur nuhun jelari sareng Siva parantos ngajak urang jalan-jalan sareng ningali salah hiji kampus pangsaena di Indonesia. Wah, saparatos kali ternyata selain mahasiswa Universitas Indonesia, ternyata mahasiswa kampus sanes oge ngareskeun suasana sareng fasilitas di UI. Leres, anu nonton mata siga barudak sekolah, anu ngaraosan jajanan di fakultas anu aya. Abdi Muhammad Fadli, Sareng abdi Nagwa Satria Aji pamit ka anjeun di kadina segmen selanjutnya. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله Kalau orang mengenalkan suasana serang. Kalau orang mengenalkan suasana sarang fasilitas di bang Kalau orang mengenalkan suasana serang. A few moments later. Kalau orang mengenalkan suasana sarang fasilitas di Pangeran Luhur Indonesia. Halo, penghadamang Kan berdua. Lah, kok udah mulai? Kita ikutin Fadli aja gak sih? Oh my god. Yang pakai tas merah, tas biru. Itu semua anak UI. Itu semua anak itu mereka. Kalau Bu mau lihat ini, mereka itu adalah navigator kita, Bu. Iya, ya Bu. Sejauh ini kita udah jalan kayaknya berapa kilo? Dan ini nggak tahu Karena beneran apa enggak. karena navigator mereka Fakultas Hukum ini mimpi siapa? mimpi kita semua. Amin. Enggak, jangan. Aku maunya dokter. Aku mau. Tuh, lihat jeng 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 jeng.
UI-nya kapan? 2026. 2026. UI 2026 soon, coming soon. Amin. Amin. Kapan-kapannya masuk UI. Amin. Amin. Amin Allah. Kalau bisa 39-nya sih. Kita mau kamar mandi, guys. Kita nggak tahu kamar mandinya di mana anjing. Ini bagian kayak food courtnya gitu deh guys kayaknya. Soalnya banyak makanannya. Dan kita sekarang mau ke toilet. Bengit ingin bertemu saudaranya. Bengit mana? Ngip, saudara lu Ngip. Ampun, ampun. Ayolah kula, Gang. Tolong ya, ada anak hilang, tolong banget, tolong. Udah.